Oke, Kang Eka. Di keluarga besar, keluarga Jembar, tamu rombongan Rupina, sakedap simkuring ngawagel, kumargi nawiskeun rasa kadede sinareng kabinga di keluarga besar, keluarga Jembar, reg-regan calon panganten istri baris ngagelar kembang rupikeun harasmen khusus pamapagan Rupina dina enjing-enjing mangga Kang Eka ibu-ibu anu parantos. Assalamualaikum pemirsa, urang Patepang Dewi Ngalangkungan Mustika Arum Channel anu midangkeun video panggung di antawisna upacara adat Sunda Jaipong Bajidor Pop Sunda Sareng Dangdut. Pemirsa jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Seni lain kaulinan kau momong ngap lumayan tayangan kasaluyuan sangkan aya kesenangan la yeah. Supados bebenah baik wa di lapangan mangadi haturana. Iya, mangadi haturana. Hari geus kolot sagala rupa teh deulina toleh butak we jeung butak batuk sok salah kok hari geus kolot deulina ujah ho ieu teh di dagoan teh geus datang keheula dagoan sakedeung ulah waka percaya kana beja sabab di zaman kemari loba beja-beja anu bararohok, loba anu sok ngabararadul, loba anu janji-janji tara bararukti zaman kiwari mah. Keheula daguan, urang yakinkeun heula ku uwa kaharep sakedeungnya. Akun baik kerengke udun basi penheula di dinya. Jeung ararakel bujur ari geus kolot teuleunan heueuh loba teuing ngadahara daging careuh teh kieu deulun. Woi, heueuh we geuningan itu alutan para tatamu geus ngalutkeun teuing ngabadalut ngembat-ngembat datang. Iya geuningan nu kase teh kela sigah kemar jeung panayagan ua heueuh kitu sarua ieu budak teh sigahna heueuh haturan anak king haturan bagia rampes tilu jeung sumping lucu keheula antos sakedap ua ngawagel ka hidep bageur heueuh ua awahing ku bunga kasumpingan hidup sagala ditabeh sagala diaya-ayakeun bobo oge diteangan kasenian sagala rupa kasenian ditabeh kaya-kaya ning dog-dog reog angklung kuncis calung dagung oge ti mustika arum pimpinan bapantis ditabeh ua awahing ku bunga kera antos sakenap bageurnya urang bebeja heula ka tim kasenian budaya sakedeung hei konco-konco gerader gendingna gerata betul tingali alutan para tatamu geus datang alut ngeukeung ngabandaleut ngebat-ngebat datang pina higi mangga iya
pimpinan para sepuh tos teu aya antos sanunding di keluarga Jembara, keluarga besar rengrengan calon panganten pameget parantos katawi sumping sadayana oge di keluarga besar keluarga Jembara rengrengan calon panganten istri parantos sayogi kanggo ngayakeun pamapagan rupina dina enjing-enjing ieu. Sumaha dina acara karasmen khusus pamapagan calon panganten pameget urang wiwitan namung satu acara karasmen khusus diwiwitan saporos urang aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan, aya dina ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sasarangan heula aoskeun basmalah mangga dikawitan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagea jajak Kasep Arya Ponggawa nudang dan mendunglan cingan wulung nunyigilan cingan panci numarong badong kancana riam sabuk tali datuk sabuk palang sahiji lain ladang muruk-murukur ladang babalati kiidap anaki ladang imut jukir lisi sasuping kembang jayanti carecet kamboja sutra moncorong podok masna podok pas benang natahan naga gagong sapotong ukiran para gublar dikikira di mata wali ditukang belancah mentrak diharap di kuda ningsih sadak keranung kawas pantas gagah gandang tur gaya prosesi pamapagan di wewitan. Kalau abdi nyalindung tepikeun pangagoda setan galayang asmanu agung alo anu walas asih haturan anaki haturan bagia rames wilu cek suping lucu lah atau sakedap waga-waga kahidap kasih di antara tanda-tanda kakawasaan geus diciptakeun di antara ararajin pasangan hidup di antara jenis ararajin supaya ararajin menangkati terima hati turun jadikan narasa as di antara ararajin di anu kita sehingga jadikan tanda-tanda keagungan bikin jalma-jalma anu bikinkeun amin ya Allah ya robbal alamin. Halah Kasep ieu ye panganten bubuhan ora kene geus 70 tahun mah sarua we cara uwa peot. Keh heula keh sakedeung asa aya nu kaliwat asa aya nu tinggalin asa can komplit kabeh ieu teh kela naon ye bari padahal ikat geus dipake gelang bahar ieu gelang bahar deuleunan turunan Bah Joni geus dipake tasbih ieu tidak kamari jarah geus dipake weh si Abu can ka dieu deuleunan bo ka dieu bo borobo borot tagalena bo selamat pagi menuju anjing enti kasadayana halo bapak halo halo saya menuju anjing enti kasadayana si Kasep aduh astagfirullahaladzim Gusti ya sih aduh ampun atur nuhun sekarang mereka dia tasok aduh berek pisan jeung si Abu Gusti Abu iya ya panganten urang berek goyangan heula sakedeuk berayu ah keong
payah Gusti salah nu agung ya oh si bapak ya urang ya iya ya anu geulis si sayang si cantik si manis ya Aduh, tok deket keting. cici akibat cici kami usaha heula sakedeung kalau Aduh. sok ludeung rek menet tadi serang Oh, aduh. atur nuhun urang pereng goyangan ya si bapak ya kabelah dia sakedeung ya kadenya ulah sok ngagoda dapuku halo ya si ganteng ya aduh geus tambah Aduh, mau kadir salah dengar bari Astagfirullahaladzim Gusti nu agung awakanya pisan ya nu dan salah lain tuntun kami atuh Aduh. kena aya hiji nu ganteng ya aduh Aduh, ampun Gusti nu agung. Bu, tau gitu-gitu teh cacak hareupeun komo tukangeun si Abu ya aduh. cici Lain ari Abu ti mana heula. hari awewe mah dalam bapak gaweanana deuleuna acan isikan acan pembawaana acan namarian incu ieu teh deuleuna dalam bapak gaweanana sagala rupa ku awewe pancek abah kudu ku awewe Heuh, syukur Bu. Tuh tingali. Aleutan para tatamu geus ngaleut urang kapak urang pageakeun, Bu. lain dia tadi ngaluka tuh Nah, kami gegeroan tapi karek pegang gegerong. buat tadi deuleun aduh jeung ieu nenen ngapleh deuleuna kieu pai kana ngacik teh dina caduk Dina perut nenen Abu. heuh keun bae Urang raja lagu bisi aya jurik kiliwuri setan mindah-mindah rupa kelong anu newa-newa di dediu. Wow, kadieu. Di dediu kingiran kami di dieu. di dia kami kudu diuk Oh, sok ge dieu di dieu. atuh kudu diampara nur Keun bae teh di aparan sok we dieu di dieu. ha di dia Oh, ai. Sok. Bedeja seutik. Astagfirullahaladzim Gusti. di mana atuh ya teh ki Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Buun sabun wahabun manawi tata usaha rumaos wa leledah sakedap antosan heula wamun nukas salida senjang yang barang kempewara asakum nabarya buun sabun tagendong kemana-mana gaji dong tuh kau keharini pisan ieu mana aduh nah atuh dibere lagu wae Kadia cici kula gebar kenu sumping tuh atra ngalut ngalabring dereken tinggal geraramekeun bralminya gerapapakeun pura payung gerabukakeun pura payung gerabukakeun pur payung gerabukakeun Sinjang kirut sejatining wayang bedak ladang ning
lumampan senilai kawin tapi pikir budi luar nutami sedang sasami malah seni hati tang tu hasil ibu seni sing jadi atikan tongtonan jadi tungtunan senilai kaulina komomun nangap lumayan tayangan paksa luyuan sangkana ya kasenangan temos kenal mutan agores lalamas hati saja binu kapiatur lumaksa diri rumojo ngajungjung darajat sari ujalan hati numuran persatuan ulah lali ulah usul kadeka silih kujun munir sewang-sewangan lepas tina sabengetna Bu, urang pakaulan sakali sewa busok. Apa hajat serang ibu hajat rek nyawer cenah Bu, pakaulan sok. Sok aki heula heula. Bentukan Ya sakali sewa kita oge hayang pakaulan. Hatur nuhun. Hatur nuhun. bere goyangan Bu sakedeung Bu. Tageon kita, tageon kita, tageon kita, tageon kita. Nuhun, nuhun, nuhun. Ye, ye. Wow. Cepet kagak bilang kopi ku si Abu. Kalau kumplir kubuk-kubuk alakang di awak-awak payu kancur kagungan gilau kuning. Payu kuning kedua sedang tinggurin tinggal guring langit tinggal yang diracanya mas disangli dedeng nungampur di payung tatu papayung sakarasa dedeng ruming kang meber komara lawang embasing kusuma sekeselet pajajaran payung aku payung langit gue ngebiari layung kuning dedeng gue ngebiari layung kuning waluyang jatira aturan lu cek suki
yuk nanjuk nanjuk yuk nanjuk jong nanjuk mugi Gusti nakayu yuk nanjuk yuk nanjuk jung nanjuk mugi Gusti nakayu mangga kakek kaduat salam mancing rapi ramana aturan harus berpadu baik manjang kelar tuturan mapasangan sayuna ulas asih salawas ringkak dilawat awor pamor mapasangan antara nu datang jeung nu nganti cagdarana heula ieu pangbagia tampi ku asih kalung kembang kahema punya wangi pinilikan wangi nyambuang kembang ke bagjan keheman wilangan kalimah Allah patika sungkeman kembang kalungkeun kembang tawis pangbagea malati kauring ati bodas nyacas manah bengras dahlia mangkak nadada lubuk satang kalungan tanah kalbu saestu bina kadrap sarasa papasangan sumangga aksesasisi memet tampi kali sanubar maka kakek dua calon pengantin saudara ibu ramana katromongan ada aturan para semacam baik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Rasuli wa alihi wasallam. Wiwitan puji pangeran no bakal welas kuriman salawat sinareng salam mukamah jumujunan